Aduh guys, abong-abong heueuh nya euy. Abong-abong gawe nya. Urang teh nganggur nya euy. Nanyakeun ka babaturan. Bos ceng ting milu digawe. Heueuh cenah euy pinuh. Kabeh dipapai. Heueuh. Heueuh urang teh sebenarnya mah era nanyakeun kitu teh ka batur, ka babaturan teh nanyakeun teh era. Soalna naon babaturan ngilu ka urang teh teu diajak urang teh. Bahkan teu dibawa da urang ge lain proyek urang gitu. Urang ge dibawa. Tah gitu guys. Jadi sebenarnya mah babaturan atau nepi saka kawauhan gitu. Belum tentu jadi solusi lah dina masalah pekerjaan. Jadi otomatis kunci nama urang lamun hayang bertahan hirup kudu loba kadaek omset naon anu kira-kira duiteun sok ulah loba dua lae ulah cicing wae cedekul nyoha angot nyoha HP kamur pulsa kamur kota fokuskeun hal anu naon teh keur bekel nya angot masih kena digawe di batur diturkeun curug batur turutan urangnya urang mah tuh sawah loba sapi loba langayangan loba daogan loba nu urang kebon ieu nu urang hungkul balong ngareunah urang rokok lomba raong tah di sarada nah kacida di dieu ngareunah tumaninah gitu mantak urang mah regreg cidekul sarajan cidekul di dieu nya ke nangkring lah ngopi gitu kan regreg coba maneh mah geus apa balik gawe tetenya ngararasakeun capek pikiran meureun teu tenang dipikir-pikir meureun gawe wae aya duit eueuh kabayang ku di dieu ge kabayang tah sakitu we nya ti dieu mah nya sok we mah ngobrol tong we loba ngobrol nya sok we mah naon anu kira-kira piduiteun naon anu kira-kira sok cairkeun gitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ih